Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Wa qala aydan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah parantos sumping kori nu diantos-antos ku urang. Mudah-mudahan ieu haflah mubarakah sing janten wasilah lungsurna barokah ka urang sadayana, barokah yuswana, barokah turunanana, barokah ilmuna, oge barokah kasabna. Anu ku pribados kalintang dipika hormat para alim, para ulama, para asatid wa asatidah, para kiai Syekhuna al-Mukarram alladzi lam yudhkar ismuhu, tetapi temantak ngirangan rasa hormat ta'zim pribados kamarantana muga-muga ieu guru urang sing sarehat sadayana, kalayan turunanana ku Allah diangkat derajatna, janten barisan mutiara di tengah intan permata. Ais pangampih papayung negara pangersa Bapak Kuwu manawi aya biwah jajaranana, pangersa Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Mudah-mudahan ieu sadayana jamaah anu hampak marbayaksa, baik itu di kalangan pamagat, kalangan istri, kalangan kiai, oge kalangan muga-muga ngalangkungan acara Sulul Bait anu wasana poho deui bieu Bapak Kurnia miwah Ibu Kurnia ameh tereh dusun. Mudah-mudahan ieu hajat sing ageng barokahna, barokah nu sumping, barokah nu kasumpingan, barokah anu sumping, amin. Sungan aing banget saha eta dina layar, la ilaha illallah. Haram jadah doh.
Oge teristimewa pangersa pun guru sasepuh pondok pesantren Al Urwatun Najah. Mudah-mudahan ieu pesantren kamanfaatan ilmuna kontinuitas dugi ka poe kiamah. Ulah parem ieu pesantren dugi ka poe kiamah. Oge kakanda pangersa Kori internasional anu kehadiran anakku urang diantos-antos lantunanana mangrupikeun lantunan anu mantak maparinan landong kana hate urang sadayana. Muga-muga wengi ieu nu nguping lantunan Al-Qur'an ku Allah dihirupkeun hatena. Adapun anu nguping suanten abdi wengi ayeuna dina laresna muga-muga tiasa nyaangan hate. Dina kalepatanana muga-muga urang silih hampura. Atuh teu kudu amin cenah kitu mah. Insyaallah dusun gitu. Sabada urang silih hampura muga-muga Allah ngahampura. Tak kakarak amin. Oh eta ieu bari nyah-nyah nyeh nyoh-nyoh bae eueuh mah. Cager. Syukur alhamdulillah. Teu aneh Pak ai awewe mah gitu. Teu nyeh nyoh-nyoh. Heeh awewe mah sakitu-kituna. Hege lamun awe ngaronyok duaan tiluan deuleukeun geura. Tingalikeun sepuh eta teh. Lamun anteng beungeutna. Tah eta keur ngomongkeun kahadean eta ce. Keur ngomongkeun usi pangajian, tapi lamun 10 detik beungeutna robah 3 kali eta. Keur ngomongkeun batu eta teh. Gitu, geura tempo geura. Centin, cimimin, ciyoyoh kadinya. Aya ciyoyoh. Entin. Eha. Ceedah. Aya ceedah. Hidup edoh. Atuh paeh mah dikubur. He eta mangaran edoh di mana-mana aya bae. Heeh, kamari kula ka Garut. Ceed. Kamari ka Cikicing edoh nya. Nya eta meureun. Keun wae ceedoh nu penting mah hidup amin. Para sepuh sadayana kulantaran ieu kang urang sajam ge mahinya. Oh loba-loba teuing aing ngomong ngabudak denge. Bu. Bu. Ieu Mang Asep Rahmat salah nempatkeun ieu. Kukumaha ge geus kuring geus mihape. Mang Asep pan apal mubalik ngora keneh. Jadi lamun mubalik ngora keneh kuduna porsi atau formasi jamaah panghareupna parawan. Ji atuh ruhanya eta budak. Ih. Ai gagabah. Lamun panghareupna ieu parawan atuh ruhay penting ieu. Aing sumbangat tapi ka subuh ge. Nya. Aya eta mah basa badot kieu atuh. Nya. Atuh ho di Banten mah badot ieu. Atuh mun awewe bikang di ditu mah. Kuduna bikang di panghareupna bikang parawan. Aya parawan aya. Mudah-mudahan sing janten jalmi nu utami tiasa ngangkat derajat Ibu Rama. Aya rangda aya? Tak engke du teu kuangkeun parawan rangda kakara. Aya rangda teh aki second. Tapi second ge full dus. No minus. Ya hanya lecet bekas pemakaian gitulah. Gitu Pak Sehabudin eta teh. Gitu. Nya tiasa dicodekeun lah. Gitu. Mana Pak Kuwu? Diam-diam bae. Anjay eta kumis Pak Kuwu. Meni nyiripitnya. Aing kakareun Pak Kuwu ganteng kieu mah kakaraeun. Gitu. Pan biasana nunggu-nunggu ngaran kumaha beungeut saayana aja. Ieu mah rada lumayan saeutik ieu mah mujuhna bae mujuhna ieu mah. Gitu. Nya. Aya meureun saeutik mah. Salada di jero kubang mana teuing marontokna pangku. Ngacedogan sok poho. Hayarang da menangkeun bujang mana teuing rorontokna. Jang kudu daun sanada buah kadu kandel cangkang. Kudu naik kawin karangda Kang Salman. Mana jelema aya eueuh eta?
Rangda mah pinter goyangna. Bu, eta ku digoyang kurang dah ngebul meureun. Oh. Menteu ngelun meureun nya. Oh, ruhai. Tadi pangarsa Pak Abud, Pak Kyai Abud naroskeun, Ustaz cenah ieu ruhai naon teu nyaho aing teu nyaho gitukeun. Tah ayeuna mah dibuka ku kuring, kunaon disebut tim ruhai? Dengein. Listen to me, okay? What I will talking about. Naon cenah? Lain. Ai sora eueuh ai wujud ai nan? Ai sora aya ai wujud eueuh. Ai ruhai teh filosofina kieu. Sanajan boga ilmu saeutik sing bisa nyaangan diri, komo nepi ka nyaangan hate batur. Selebeu. Jadi aing ngaran ruhai teh gampang heula nyaangan batur mah. Nu urang we heula. Leres kitu. Leres kitu. Nu mawi wengi ieu muga-muga hatena diruhaikeun. Imanna, ilmuna ngabuah jadi amal. Lantaran eta dengekeun jendol. Boga ilmu ge teu amal mah eta budak dabun. Betul? Kawas aya bikang geulis ku geulis nama nya. Betul? Beungeutna alus, irungna alus. Jalanna alus, lempangna alus. Ngan hanjakal bebangusna henteu alus. Sanes kitu anjay cek aing ge sana naon geus ruha ieu budak. La ilaha illallah nini kade nyemplah di la ilaha illallah. Ih aing bisi nyang saya dina pager. Kadieu damang nini damang. Kade bisi ti keburos kadieu engke nyalakeun tukang son. Buku-buku tukang son cicing bae. Mang aya caina mang. Ada aya. Ini panitia teh mikir sugannya. Kopina aya mang. Aing ge eueuh sih sarua. Hayang kopi naon? Kapal api. Pangoakeun kapal api tukang son 2 rokona naon? Cicing pan ai son mah dulur kuring. Ai tukang son sinsem teh. Atuh naon kitu-kitu kudu haliwu. Pihewaeun. Ai tukang son sinsem teh dulur mubalik, dulur kori, lantaran eta kori jeung mubalik lamun teu dibantuan ku tukang son eta. Atuh pegati koro. Betul? Atuh endah bae ieu naon mubalik teu make nu kieu nya. Atuh kakanda Kang Salman atuh gogorowokan maena teu make nu kieu atuh endah bae ngan ka kuping henteu. Ka kuping henteu. Tolol. Cekuring ka kopeng henteu berarti kan kada ngion. Ada cekuring man bieu ka kopeng henteu cenah kan kada ngion Atuh lamun teu kada ngion ngajedog bae meureun nya. Da nu mantak ulah nyapirakeun pagawean ulah nyapirakeun pagawean batu. Urang masuk karunya ka tukang son jinsem. Si eta mah acara can mulai datang pangheulana bah. Batur aruwuh eta geus digaweng gulungan kabel. Engke batur baralik gulungan kabel deui. Bari jeung kunaon unggal acara tukang son sinsem. Ka bagian tempat nyangkewak we dihandap. Karunya leuheung dinu caang, kamari mah dinu poek. Ieu mah ngabejaan mang. Lamun rumah sahideung ulah cicing dinu poek. Ngabelegbeg. Gitu. Bo doakeun tukang son sing kareh ka Mekah. Cenah nyandung kumaha beungeut eta mah. Bo urang teu apal dina ieu acara pengajian puas eta nu panggedena pahala, betul. Lantaran ibu bisa eling, ibu bisa nyaho, bisa wawuh ka Allah ladang tanaga si eta. Laras teu? Kuring nu gogorowokan di dieu moal bisa mere manfaat lamun teu dibantuan ku pangarsa. Son sin sem. Mudah-mudahan akan sehat panjang umur Kang. Bu.
Teruskan. Oke, ngahaturkeun nuhun ka pangarsa MC. Nu mana ya MC-na ieu? Jika camat Pontang. Pakuwu. Oh. Tilas. Ai tilas mah dicumpal. Gitu. Berarti ai tilas mah manfaat pangarsa. Kade urang ngadenge bahasa tilas teh ulah leutik hate. Gitu. Sanajan tilas tapi kan geus dipake. Tapi kan manfaat Kang. Leres deh. Gitu. Kahadean akang ti heula sing jadi taraje nuju ka Allah. Sing jadi gantar kangge ngajul ridho Allah. Nu nuju lalakon ayeuna sing dugi kana ridho Allah. Bahu membahu urang ngahudangkeun ieu lembur, urang ngabangun ieu lembur, sakan jadi lembur anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh sadaya. Sateacan abdi kumawantun nyarios ti payun langkung tebih na hapunten nu kasuhun, hampura nu kateda. Utamina ka para kiai, ka para inohong, ka para gegeden. Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani sejak cumarios, mudah-mudahan aya kemanfaatan di lebetna. Biasanya angan hati urang sadaya jadi dumuheus ka Allah Subhanahu wa taala, setiap lengkah urang moga-moga sing jadi ibadah. Setiap cariosan urang moga-moga tiasanya angan hati batur. Lamun teu bisa nyaangan hate batur minimal ieu omongan ulah nganyerikeun hate sakai deui. Lamun teu bisa mere manfaat ieu omongan ulah nepi ka nganyerikeun. Jadi hirup mah ulah ngomongkeun. Ulah hayang diomongkeun. Ulah pi omongeun sakai deui. Ulah ngomongkeun. Ulah hayang diomongkeun. Ulah pi omong. Dengekeun ceedah. Itu. Bu, Pak. Teu aneh aing mah. Aing lalaki sakitu ngaluyah ieu nu ngajab ukur tilu siki. Teu aneh emang. Aing lalaki di mana gitu. Disebut patung da udud. Disebut jalma ditanya teu nembalan. Pak. Tuh, raja nembana kos dileuweung. Hoi. Pangulem Sohibul Bait urang kempol ngariung di dieu muga-muga ieu riungan sing parat atrat dugi ka akhirat. Dina raraga tasyakur walimatul urus, tasyakur walimatul khitan. Dua enclok berarti ieu nya. Saenclok kawinan, nikahan, ngadahupkeun ceuk urang dieu mah nya pakunya. Lamun ceuk urang Banten mah bejakeun ulah. Aing geus di baledog. Ulah banyak, ulah. Ulah teuing. Aing bisa dihadang balik. Cek orang Banten mah nikahkeun. Sosok suudon ka aing ih. Orang Banten ge apal nikah mah tuh. Beber layar tarik jangkar. Nah. Hampuranya Pak, bisi bahasana kurang merenah ieu pakueuh hampura. Bisi bahasana kirang merenah, cek adat kultur budaya urang dieu, ngarumpak batasannya, kasopanan urang dieu hampura, sakali di hampura. Gitu. Etang-etang urang tuker budaya we nya panya. Mohon gitu. Saterasna urang sejak ngumpulkeun doa anu sae kangge Sohibul Bait. Sebab aing ngaran rumah tangga mah sadayana ge pada uninga, teu aya nu pinter laras kitu. Saestuna ngaran rumah tangga mah kabeh di alajar. Ulah komo urang pantar urang ceuk, ulah komo pantar urang. Ieu komo nu can karawin mah. Gitu tah. Nu enggeus we Pak Kiai itu. Saindeng-indeng diajar. Diajar naon? Diajar sabar. Diajar naon cenah? Kayak ngomong-ngomong ieu panganteran nu mana? Aya. Bisi aya ngacaprak di dieu mena keur emplut-empludan di jero. Sasapaan ih pihewaeun pan nu mana amuni pias gitu atuh aya lalakina nu mana lalaki ya aya ih cek itu nu di dieu cek ieu di dieu nu mana
Oh. Pidoana mudah-mudahan ieu panganten sakali sing tiasa ngalaksanakeun rumah tangga anu sakumaha disaukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge murang kalih anu parantos di khitan, mudah-mudahan bersih zahir batin. Nu mana heula urang ieu? Nu mana we nya? Kela ieu, sabarna mah ieu ngomong bari ngeronso tuur ieu. Lantaran ieu tegal kiai, tegal santri ieu di dieu. Mata kuring asup ka dieu wawaniatan ieu asup ka kanang maung. Ye. Mata imah Pak Kiai hampura bae Pak Kiai mah. Gitu. Bu, hiji hukum nikah digelar ku Allah pikeun ngaraksa darajat manusia tina sifat kasawan, tina sifat kabinatangan. Mata lamun aya jalma nu teu make hukum nikah main keclak main kecos ta eta jalma leuwih sasar tibatan satu. Cek konteks Al-Qur'an bahasana ulaika kal an'am balhum adhal. Lamun aya hayam aya ucling. Ucing hampura ngaran jelema lapar pasti salah ngomong. Iya atuh hampura bae mah. Gitu. Makanya jelema lapar hawana dua, hiji pohoan dua memarahan. Encan ke Kiai Salman, lamun Kiai Salman kori can naon, can tuang pasti alapatan tuang heang pasti. Bu, alapatan peteng. Nah, matak ieu panitia ieu haleutna kejona ieu. Penceramah Pak, ngabejaan. Tidak ada penceramah itu kadang-kadang ngabogaan penyakit mah Pak Ku. Ih kalah seuri. Di bejaan kudu bejaanana. Penceramah kadang-kadang ngabogaan penyakit mah. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali keju ngebul. Hadeutkeun lah kejona ieu. Hadeutkeun lah gitu. Lain naon ceng? Pernah dioldang ka Cikijing. Bu jeung tim hadroh. Apal hadroh? Oh geuning anu lobaan. Eta nu nyabokan terbang nih. Teuing boga urusan naon eta jeung sapi. Keur hirup digawekeun geus maot dicabokan keneh sapi. Salah naon cik sapi aing. Mata tukang hadroh mah isukan dina poe hisapar pangberatna saya eta mah. Kapan tidak berperi kehewanan. Gitu. Gening. Aya hadroh masuk di tabuhan gitu ta. Pak Kobo moe huntu. Eta hadroh Pak Kobo ta? Aya deui kadang-kadang nu ngondang teh dihijikeun jeung marawis. Rame Pak Kobo teh mah. Anu geuning haliwu eta mah. Pak, ayo pak, ayo gemblong. Ayo pak, gemblong, emping ngecucur. Marawis eta mah. Itu. Atawa hiji geuning ibu-ibu. Laos kamari di Ciamis, aya ibu-ibu majelis taklim cenah hayang naon? Hayang pentas jeung Ustaz Ruhai. Hayu cek aing masa tong ngisinkeun. Eta ibu-ibu kot encrak sampai bae bu. Kasih dahlan. Anu sok dimimitan ku kecerek geuning ki. Cerek. Oh lain gitu lain. Heeh. Pak dung ping deng tumpak ping dadatkeun tumpak ping dadatkeun tumpak ping. Aing paur dilelaku kiih geura di kapang. Caing mending turun daripada kiih. Nah, gitu. Tah, abi mah kalau rasanya dak nu kieu da kamari saur Pak Asep Rahmat hayang jeung organ. Ngan aya organ wayahna. Eta mah daek sok nyindiran ka euceuk. Nyindir kumaha? Pan ieu lamun dipencet teh dung dut tang gede hutang atuh rek gede tang kumaha atuh ka Bang Emok gablek. Kasih Pak boga kredit hooh. Oh manusabah atuh naon salakina teh nyanyi di dapur gitu. Yo awak
aing pegang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem kabar asal lieur parusing mikiran anak nu digugu ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Kosipa dia lah kucap kicep di rumah sama itu para sepuh sadayana Allah Subhanahu wa taala ngagelar hukum nikah pikeun ngajaga ras manusia hiji dina darajatna dua dina fitrahna sebab ayeuna hukum nikah mindahkeun hukum nu tadina haram jadi halal eta cek hukum fikih ku ayana ijab qabul dina pernikahan antara wali jeung panganten pamegat gitu ya sangaranna teh Fahmi ya Fahmi angkah tu kawazawaj saya kawin Neng satu Neng Gina kepada Neng Gina engkau dan mas kawin orlet satoronton dibayar kontan terima saya nikahnya saya terima nikahnya untuk saya putih bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai maka sabada harita ngucapkeun naon ijab qabul disaksikeun ku saksi duaan tuluy didinya disahkeun ku saksi tuluy ku sararea ragrag hukum didinya bahwa eta jalma nu tadina haram jadi halal malaikat ngagorowok di luhur muga-muga Allah nyukupkeun rizki anjeun muga-muga Allah ngarohmatan hirup anjeun aras bergetar aras goyang malaikat menitikan air mata lantaran aya jalma anu daek nanggung dosa jalma nu sejen matak dina hal ieu awewe kudu takdim kudu hormat kana jadi salaki teh lantaran salaki nu jadi nahkoda nu jadi pamimpin koneng beureum kumaha ceuk salah bo ibu siap nuturkeun salaki teu siap kumaha aja geus kincuan Neng Gina Neng Pak kuno nu ngawalar bab Neng siap nuturkeun salaki awas hiji memeh Neng dibobok ih heuh memeh ngabobok ceng-celengan kapan eta lalakon panganten mah ceuk eta nepi ka malam 25 apa etanya lalakon panganten mah eta dina peuting nu kahiji panganten teh surasuri bari silih cabak ka pipi kaditu namurak surabi kaditu namurak surabi shollatullah salamullah shollatullah ala yasin dina peuting nu kadua panganten geus teu dicalana bali tuluy silih rampa hanjakal aya mitoha hanjakal aya ha salatullah salatullah ala yasin bila dina peuting anu katilu panganten geus teu dibaju bari nyabakan umunu mana horeng kue bolu mana horeng saya mah ngaras wae pikiran anak
Ngeres wae pikir apa? Geus kieu kewe tah. Pan aya hajat mah sok loba kakaren. Betul. Geus moal salah eta kakaren bakal milik RT cek aing mah. Sok isuk daguan geura pasti bakal palit ka imah RT kakaren teh ya lumayan cenah gitu. Hiji papais gitu, 2 ranginang liat. Heeh. 3 awuk tuas geuning. Heeh. 4 eta naon teh kitu bolok kotok. Nah, naon bolok kotok di dia? Dongdo terang dongdo. Nah sih. Bolendrang. Heuh model eta teh aja. Model kentang goreng kentang eta teh heuh geus handapkeun teh ya. Bolendrangnya. Oh, heuh dulur bolendrangnya beda ieu ngaranna ge. Beda lembur beda tampiannya. Heuh di kula mah itu ngaranna dongdo di Ciamis. Lamun di Banten bolok kotok di dieu mah bolendrang. Di ditu mah bolendrang teh nu botak. Oh bolenang eta mah heuh.